Aduh aing. Nah aing jadi kieu nya. Ya Allah. Aing boga dosa naon bisa jadi kieu. Usaha jadi bangkrut. Aduh gara-gara judi slot. Aingna sih. Kenaon sih ngalamun wae. Iya, pong biasa ya aduh. Kumaha da, Mang? Alhamdulillah, iya we lah rada Gitu ngalamun aja, Ci. Cah. Hah? Ayo kan nang be. Kunaon jadi kieu, Ci? Hah? Kamana nang be? Orang terlalu yeting men ieu. Naon? Slot urang. Bea kurang 1 M ieu. Aduh. Rek ningali mah. Naonna ningali naonna? Tempatna. Ai ieu meureun, sok hayang atuh ningali mah. Kunaon bisa beak ieu, Ci? Kana slot. Eta aduh aing ieu. Wong kumaha teh euy. Nah, beuki kana nu kitu. Orang mah teu ngarti-ngarti acan da kana main nu kitu mah. Tadina yang diajakan ku si Koko aing ieu. Oh, jadi tergiur. Kagieur we. Usaha aing jadi kieu teh tingali. Da duitna gede cenalin ngadenge mah cenah slot mah nya. Yang nepi ka beak 1 M ieu duit. Aduh. Oh, Ketika pemajikan ieu balik ka Mitoha. SG ditonggengan maksudnya gitu. Udah. Jong we atuh. Main Oh, Ci tinggal tempatnya mana sih, Ci? Ayo pedesok. Ya. Nah, ieu pong ieu. Oh, iya, Ji. Urut kana mah mena ieu. Ampun lah kau deh, Ji. Apa? Nyeri. Aduh, lagaan we haji teh. Kumaha, Dik? Ayo ta tempat itu aing ieu urut hayam tingali. Ieu. Ieu hayamnya ayam jago aing nepi ka dijual-jual ieu. Hargana 5 M. Bebe akan ceritana ieu. Ini ka rusak ieu. Atuh aing ka power ieu mah haji puting gantung diri deh yang melangna ya. Kitu pengulah atulah yang paling sing Bisa bebe akan kieu mah kanang be. Ngadoa teh sing ieu sing naon teh? Sing dikuatkan iman. Terus kieu kumaha ieu? Lagi bingung sih gak dijual meureun lah. Anu daek keudi juga. Geus kaya Nyaho ieu ada. Aduh, aing mau beli kaci, jangan beli bebe akan kieu. Embe tadi dina 900-an ya. 1000 ieu. 1000. Kaci da ieu beli kabeangna kieu ieu. Edan ieu mah haji. Salut udah ngabeakeun duit mah gampangnya. Teu cara neangannya. Eta kitu kuang ada geus. Haji sing sabar aja sugan aya rezekina deui balik deui lah gitu lah. Sing balik deui 100.000 oge mah tinggal balik deui weh kitu ji nya. Heeh. Hampur aja ya. Mana? Urang aya perlu deui. Mau ngopi heula. Moal urang aya jual motor ya. Bisa gede. Anjing ngajual motor saha? Ah, tuh babaturan pangajualkeun da urang mah tuh naon keur kieu mah usaha mah. Yang penting bisa menghasilkan cuan ji ah. Mang Haji ya. Kadenya. Mang Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Titi DJ.